Salajengna waroa. Alhamdulillah. Sareng ningali Kangjeng Nabi rajulan. Kahiji lalaki yusabihu. Anu teteleuman, anu ngojay rajul. Pi nahrin mindamin pinahrin dina walungan. Mindamin. Mindamin anu caina teh tina getih. Yulqamu al hijaratu. Yulqamu anu ditimulkeun gitu. Karojul naon al hijaratu pirang-pirang batu. Salajengna Kangjeng Nabi angkat deui dina raraga Isra sareng Mi'raj. Salajengna di perjalanan ningal hiji pamegat anu keur ojay-ojayan dina walungan getih. Bari teu eureun-eureun. Eta lalaki teh ditimulan ku rupi-rupi batu. Nu agung itu ditimulkeun, nu alit ditimulkeun. Masya Allah. Pakola maka misaur Kangjeng Nabi. Mahaza mari naon eta hadza ieu ya Jibril malaikat Jibril. Qala misaur malaikat Jibril hadza ari ieu eta mislu akili riba. Contoh siksa jama anu ngadahar riba. Masya Allah. Tah sama malaikat Jibril teh Muhammad ieu teh tina sawarena contoh jama anu ngadahar Bang Emok, cenah Bang Emok. Ya Bang Emok. Ieu teh tina sawarena contoh jama anu ngadahar riba asirnya rentet. Nah, siksana ieu ngojay dina walungan ngojay dina walungan getih bari teu eureun di timulan. Masya Allah. Lamureun Mang Rohidin anu tukang kitu teh di dunyana ge imahna teh kudu di timulannya. Ayo kita timulan gitu. Timulan. Ya, siap timulan mah. Gitu. Daripada ke di akhirat di timulan, mending kene di dunyana timulan. Atuh meureun ke teh di timulan mah acarana kacau, nya agar kacau. Ame teu ngalaksanakeun deui kitu. Masya Allah.